Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana di mana ayana. Alhamdulillah dina dinten ieu patepang deui sareng pribados di Mojang Desa. Ayeuna pribados nuju aya di wewengkon Garut, khususna lembur Cimasuk. Kangge ningal ka aya anu dipalih ieu, hayu urang sasarengan tinggal. Wargi-wargi sadaya sakumaha katingalna, Masya Allah ieu pemandangan nu aya di wewengkon Garut. Nah, wargi-wargi sadaya, ieu kaendahan alam nu aya di wewengkon Garut. Wargi-wargi sadaya, mung sakitu videona kapihatur ti pribados pemandangan alam nu aya di kampung Cimasuk Garut. Insyaallah dina waktu anu sanes urang patepang deui. Wilujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.